Eta beungar pakokolot cek urang mah. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wan qita'i umri. Ya Allah jadikeun jembarna rizki Gusti teh ka abdi dina geus abdi tos sepuh. Beuki kolot tong kudu beuki beungar, sabawak beuki letoy. Kabutuh loba lah. Menta beungar pakokolot. Lain beungar keur ngora wungkul, kadang-kadang keur ngora beungar geus salat eueuh, aduh nalangsa. Nya, pan kitu. Nalangsa tuh. Keur ngora mah urang teh wala alhamdulillah aing beuki kolot beuki eueuh sawah dijualan, bolong beak nya. Geus beak atuh. Mobil karuan eueuh, deh baheula mah teh jama beungar, sukses ayeuna jadi eueuh. Nah, ulah kitu hirup. Karunya. Karunya eta. Karunya. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wan qita'i umri. Eta mah hadis Nabi, eta mah hadis eta teh. Nabi nyahoun ka umatna bisi palalaki dekotnya. Bisi jadi harerese duit geus kolot karunya. Nabi karunya umatna. Mere doa. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wan qita'i umri. Doa Gusti Nabi. Nya.